Pak, tadi carikan kuning ngomean jalan. Kan tadi potong jalan, untung tetenya neketin jadinya jalannya dipotong. Lupain atuh. Masih lain kita lain dipotong ku peso. Jalan anu lain, da eta jalan itu diomean. Mana? Hanya kemang teh di Ciburan teh ngadon pae. Ini parah nih. Kalau begitu mah bakal baru bangun di Cirebon. Mah, dia mah bapak lagi berita. Aya awewe geus 2 bulan. Sarena teh jeung muning. Komo mamah mah. Geus bang tahun-tahun sare teh jeung buaya. Oh, kiraku. Ayeuna wae kan ngobrol jeung buaya. Apa atuh meureunana eta mah? Pasti itu. Bapak teh buaya. Nah, bapak mah bisa ngabedakeun ka awewe mana nu masih keneh parawan, mana nu geus teu parawan. Nah, kumaha gitu? Tingali we atuh. Di mana eta awewe anu leumpangna babarengan jeung salakina berarti geus teu parawan. Nya heueuh atuh ari kitu mah. Da puguh geus boga salaki. Parah nih. Nih, ngomong di didinya mah.